Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Langkung tipayun hayu urang sami-sami manjatkeun puji rauh syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala, parantos maparinan ka urang sadaya warnaning nu jadi kanikmatan, wabil khusus nikmat iman sinarang Islam. Sholawat sinarang salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka paduka agung Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakedik simkuring bade nguningakeun tentang dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana nalika simkuring secara pribadi menakan kana ieu keterangan teh terus terang timbul anu jadi khawatir, timbul nu jadi kasih inggis teuing salami ieu aya anu lepat dina pelaksanaan ibadah simkuring, wabil khusus dina nu janten ibadah salat. Naon nu jadi sabab lantaran nu jadi sabab watak nu jadi jalma, watak nu jadi manusia apabila sesuatu adalah hal anu tos biasa dilaksanakeun kayaning ibadah sholat. Dasar tina biasa maka hilang secara watak kamanusiaan, hilang ketertarikan terhadap ibadah sholat lantaran biasa. Beda kernalika urang manggihan hiji perkara anu dianggap baru, bahkan urang jarang pelaksanaanana, maka dianggap itu perkara teh adalah banget pentingna hingga perhatian urang terhadap ibadah tersebut bakal beda tina ibadah anu sejen. Teu naon nu jadi sababna nu jadi ibadah sholat lantaran hilang ketertarikan umat Islam, hilang ketertarikan umat mukmin adalah sholat biasa tos dilaksanakeun. Urang pada uningan ti aali urang tos malang tos ngalaksanakeun nu jadi sholat. Yuswa 5 tahun, 6 tahun orang tos belajar ibadah sholat hingga beranjak dewasa saking kuseringna urang ngalaksanakeun salat timbul dina mana urang
urang patos merhatikeun kan eta ibadah salat karena tos biasa teh. Padahal lamun nitenan kana dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dieu dauh mantenanana man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa ubdan. Non jadi hartosna wallahu alam bimuradi. Man sing sahajalma lam tanhahu anu teu bisa nyegah kasih man naon sholatuhu sholatna si man anil fahsya'i tina perbuatan goreng wal munkari jeung perbuatan munkar lam yazdad maka teu tambah-tambah si man minallahi ti Allah illa bu'dan angin makin jauh. Ieu dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutan ka urang sadaya. Ieu dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakumaha ceuk tadi timbul khawatir timbul reuwas sim kuring nalika mendakan ieu keterangan. Sabab ieu keterangan teh jelas ceuk Rasul bila mana seseorang model sim kuring umpamana ngalaksanakeun nu jadi ibadah sholat, tapi sholat nulah dilaksanakeun ku sim kuring bahkan tiap hari sim kuring ngalaksanakeun sholat timimiti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dugi ka subuh deui sim kuring ngalaksanakeun nu jadi sholat 5 waktu. Tapi ternyata sholat tersebut teu mere efek sama sekali karena kepribadian sim kuring. Dina hartos teu mere efek sama sakala teh kayaning sholat mah sholat, tapi akhlak sim kuring tetep teu robah. Tina tadina wujud sifat ria memeh ngalaksanakeun sholat ba'da sholat anger wae ria. Tina sateu acana wujud di pribadi sim kuring sifat ujub sifat takabur memeh pelaksanaan sholat sabada sholat masih kene wujud sinareng takabur. Memeh ngalaksanakeun sholat dina manah sim kuring wujud hubbu dunya resep kana dunia, resep kana duit, resep kanu jadi harta, resep kanu jadi pangkat, resep kanu jadi kalungguhan, kahurmatan, resep dihormat ku jelema, resep jelema nurut ka sim kuring. Memeh sholat aya sifat-sifat tersebut di pribadi sim kuring. Teras sim kuring ngalaksanakeun sholat lain hanya sakadar sapoe, tapi geus bulan-bulan bahkan mungkin tahunan sim kuring ngalaksanakeun sholat, tapi angger sifat-sifat tersebut masih kene aya di diri sim kuring. Maka ceuk keterangan di dieu nandakeun sholat sim kuring kurang patos aya manfaatna. Dina hartos kurang patos manfaatna teh sabab sholat sim kuring teu bisa ngahalangan, teu bisa nyegah dina perbuatan fahsya jeung munkar anu tadi dicarioskeun teh. Kan ayana sifat ujub dina awak sim kuring eta teh perbuatan fahsya jeung munkar. Ayana wujud sifat ria di diri sim kuring eta teh nya kitu deui adalah bagian tina fahsya jeung munkar. Ayana anu jadi sifat hubbu dunya, hubbu riyasa, hubbu mal eta ge adalah munkar jeung fahsya.
asa. Sholat mah sholat, tapi tetap sifat tersebut masih kene aya di pribadi simkuring. Berarti sholat simkuring encan bener lamun kitu mah. Bahkan rarasahan simkuring ngarasa ku ayana sholat teh deukeut jeung Allah. Ku ayana sholat teh adalah mangrupikeun alat pikeun dumeheus ka Allah. Ngarasa simkuring deukeut jeung Allah. Ternyata ceuk Kanjeung jalma sholat model simkuring maka lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dirinya ditakbir ku adawat nabi kumpul jeung ilang. Kan cek barudak santriwanya ayana adawat nabi sinaran ilang eta teh maedahkeun kana hasu, maedahkeun kana qasar. Maedahkeun kana qasar kumaha? Nandakeun sinareung netelakeun bahwa tahaqqul hukumnya tak tumibahna eta perkara. Dina hartos kumaha? Dina hartos nyata terjadina jauhna simkuring ti Allah pada kenyataan nama ku pedah ngalaksanakeun salat. Asana ieu mah simkuring ku batur masuk disebut ustad, disebut ajengan, disebut kiai sapalihna. Salatna dirasakeun ku simkuring kitu bae. Ngomong nya nu lain ustad, lain kiai, lain ajengan, cacakan simkuring disebut ajengan ge mulai kitu. Tong pede teuing padahal eta mah ajengan we jeung ustad we nu kitu da kuring mah henteu tong ngimpi nya, tong ngimpi. Simkuring oge cek batur disebutkeun ustad geuningan ternyata dina salat mah masih keneh teu. Naon atuh nu jadi sabab pangna salat urang teu bisa nyegah tina perbuatan fahsad jeung perbuatan munkar? Ternyata panyakitna kulantaran salat tersebut dilaksanakeun secara goplah dina hartos poho dina pelaksanaan salat. Poho kumaha? Urang hanya sakadar nu salatna teh letah hungkul ngucapkeun takbir, letah hungkul ngucapkeun bacaan-bacaan tasbih tahmid, letah hungkul nu qiraatul Fatihah, letah hungkul nu qiraatus surah. Nangtung ukur awak urang, ruku ukur awak urang, sujud ukur awak urang, hungkul secara doib tanpa dibarengi kunu jadi hate hadir ngilu ngalaksanakeun nu jadi salat. Jadi kuncina panyakitna pangna salat tersebut teu bisa nyegah tina perbuatan fahsya jeung mungkar lantaran salat tersebut salat nu dilaksanakeun secara goplah tegesna salatna malawi. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Taimah dina pertemuan awal penginten sakitu we heula sakadar peringatan khususna keur pribadi simkuring, umumna keur sadayana. Ulah ngarasa cukup, ulah ngarasa tos bener dina pelaksanaan salat, dumeh salat kurang parantos dilaksanakeun sementara sabanda diemu ditalunti ternyata salat urang teh teu acan bisa nyegah tina perbuatan aun urang. Salat anu kitu cek Kanjeng mah eta teh salat nu matak makin jauh ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dina waktos anu bakal dongkap
simkuring bagai nafsil bagai nguningakeun satu persatu kedah kumaha dina pelaksanaan salat urang supados salat urang teh makin ngadeukeutkeun diri urang terhadap Allah Subhanahu wa taala lain salat matak ngajauhkeun ti Allah. Sakitu wae lah nu kapiatur mudah-mudahan singaya manfaatna. Hapunten anu kasuhun wabilih dina penyampaian anu singkat ieu aya bahasa simkuring anu kirang beunah hapunten kasadayana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.